cowok aing yang gede orang. Biji dua, wah lumayan lah. Nah sebulan deh mah ya, kolot ya kejual ya lah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Tilu, iya, mantep lah. Lumayan, cau, ayat tilu, sekalolot. Kejual ya mah ya bulannya. Aduh, dah, kemana isi dodinya? Aing meangan cau iya, sugan aya isi dodi kemana ya? Soalnya iya butuh ya jeung isukan dia tetangga aing hajat ya, nuk meangan cau. Dod, si di mana Dod? Dod. Duh, aing meangan cau iya, sugan aya di si dodi cau. Aduh, aing. Jaya teker masak segala masak dangder. Aduh, pintar ya lalebok lagi dangder bae sih. Mana ieu jelema nanya? Ieu aya si keur masak ieu sigana mah. Ya anakna ya tah. Aduh. Sorangan bae ja. Neng, bapak ya bapak. Ih, pepe bae bingung aing nanya ka si Dodi mah. Ka mana ya? Jangan bae ku aing. Oh, di ditu tuh sigana mah di ditu tuh. Ka dia Dod. Dod. Waduh, kemana jelema? Dod, kembali caweng Dod. Saha sih eta? Paling gak si anjing topik. Paling nawar cau. Bebelian lagi murah baik lah. Bangus topik mah. Aing di dia pik. Kade sia. Ya. Topik dijual ke topik. Murah, teh dijual. Wah duit ya. Jeung jajan anak. Aduh. Lah daripada jeung anak jajan, jual bae lah murah ya. Nek naon sia nyaran aing dasar itu bongkong ya. Eta sia dasar incu komodo sia. Aing pengen cau ye. Sia mah yang murah bae. Aing mah ngajual ka sia hulap. Hah? Murah sia Dod. Parangsan aing meuli ka sia mahal bae. Kamari aing meuli ka sia. Aduh, pusing. Cau apu, horeng cau uli. Terus mana mah aing meuli cau. Be aku lalai cau da. Aing rugi pugu sia Dod, pugu. Aduh, nu untung mah sia be. Aing mah meuli rugi. Hah? Naon pik? Atuh salah sia, cau geus asak kunan ku sia teu ditoong. Teu dituar, akhirna mah beak ku lalai ku cocodot tah kos beungeut sia. Lain mah tuar ku sia. Eta sia ku boloon nyalah-nyalahkeun ka aing. Cau sia ongkoh kararunyin jelema edan cau buruk dijual ka aing. Geus hayu lah ulah loba omong, hanyeuleuh aing cauna. Tong hayu. Bingung aing. Cau aing sekibar ragusna nu marontok disebut kararunyin. Ya, aing mah hanyeuleuh heula buktikeun ayo. Awas coba aing lah. Aing nempo cauna leh. Ayo. Coba mak cauna. Sia cau aing sih salegerna. Mana? Tuh, Bunyi goblok yang kadang dijual ka aing putolol. pancan kalolot sakieu teh keneh. Jelema edan sia. Aduh, Saleger deui. cau kunyit nok dijual ka aing anu asak cau mah belon sia. Kayaknya sabulan deh duguan. Gas ayeuna ku aing di panjeran. Gocap kabehnya opat-opat sih. Geus ku aing diduitan eta cau sia gocap opatnya. Itu gocap opat ku aing di duitan langsung. Tuh. Nu itu tah nu eta. Eta mah leutik keneh kunyin tolol si kumaha eta aing meulina. Aduh. Ya ku bingung aing mah meulina ge ya cau karunyin gitu. Aduh aing. Geus intina mah ulah loba omong ja ieu cau can asa kabeh hong. Geus ku aing di panjaran heula tah 20.000. Ku aing di panjaran heula. Eta DP heula 20.000 ja cauna ge can arasak opat. Geus lah aing dek balik heula lah. Terus burit. Eta sia ku ampun.
Ada tiba heula, dek robah-robah.